Ciri-ciri jalma tukang hasud mah saur Kangjeng Rasul teh eta teh awalna teh kurang syukuran ka Gusti Allah. Tina kurang syukuran ka Gusti Allah ningali batur senang manehanana anu gering. Batur meuli mobil manehanana anu gering. Batur meuli tanah manehanana anu panas tirisna. Batur meuli motor manehanana anu sakarat. Atuh dibawa we ka rumah sakit. Pas begitu ka rumah sakit teh dilayar ku tatanggana eueuh eta tatangga eueuh geus meuli di tanah kek manehna modarna. Jalma tukang hasud mah moal ngeunah ningali batur senang manehanana anu riweuh mangaruhan we ka batur supaya ngewa ka batur. Awas hati-hati.